Tarabihan Ibu Hajah Nining Allah rekawongan Tarabihan kaawonan sing luyu sabilulungan urang pasewakan Allah sing luyu Uluh. Hebat ya jelema. Luar biasa ieu we. Uluh. Hey. Gede sekali tenaga. Wah. Murid si Jesli ieu. Betul. Gede sekali tenaga. Saha Jesli teh benar titiran dicu. Si Jet Li. Waduh. What? Waduh. Waduh. Maju. Woi. Bim, sebentar Bim, sebentar. Modal sia, Bim, aku kalah. Modal sia. Bim. Iya. Sia, bro. Olah. Waduh. What? Alah. Sampai ditotogen mah. Tuh kan. Terlalu emosi kamu, Ce. Emosional. Dek. Alah. Aduh, tolong Kak. Apa yang sakit, Dek? Apa yang sakitnya semuanya, cu. Tolong pijitin Tolong pijitin. Sok atuh kayaknya. Cek akang oge ulah getas harupateun teh kitu tah. Alah pokona mah dah. Tulungan we, urang teh ulah nepi ka kieu. Cecing atuh. Pokona mah aduh jangan cecing. Ulang nges. Aduh tulungan ka cak eta aduh ulah tarik teuing. Duh. Jangan naon kulan? Kentut. Kentut. Alah, Sembuh mah. sembuh Kang, bisa jadi masuk angin. Betul. Aduh, masih berani kagak ah. Akangeun ah. Takut. Ceuk akang oge nya, kudu tenang gelutna. Silakan akang. Iya. Hebat juga nih orang, aduh. Gelok. Waduh.
tong aja mah kulit beteng getek aing. Bim. Wah, yo. Bim. Wah. Waduh. Lengitan pelbe hilang tanpa kerana jiang ngelek jadi Batara Bayu sareng Batara Indra. Nur cahya sesakarning wang. Nur cahya sesakarning wang. Cahaya gilang gumilang. Wah, kata gening Gusti Dewa wungkul agak Jadi Dewa Bayu lan Dewa Indra. Iya. Hari eyang teh lain kunanaon kasep. Melangwe hidup dek init ka alas mertani alas amer. Sabab eta teh dedemit berakasakan garalak wungkul di dinya teh. Kahiji kadua na ngajabah doa inung anjeun oge kulawarga anjeun anu keur ngadoa di sangar perangatan mentas supaya anjeun gagal tina initna. Tapi jelaran anjeun geus teu bisa dihalangan deui nya. Eyang mangan ukur restu bae. Ngan kadewe sing ati-ati. Anu penting anjeun kudu istiqomah jejegan seg ulah ungut kalinduan ulah gedag keanginan. Ieu. Tak hiji kitu, kaduana kitu, katiluna ieu eyang. Dek masihkeun kenang-kenangan tawi soca ti sawarga. Naon ieu? Ngaranna teh Gadalu Kitasari Gadarujak Polo. Ari ieu teh baheulana dicekal ku hiji dewa, tapi dewana baong dibeslah ti sawarga. Ti sawarga na teh eta dewa teu meunang hukuman, teu meunang asup di kasawarga. Nya eta dewa teh bobogohan di tempat anu dilarang. Nya mang taun-taun eta jelema can mulang deui ka sawarga. Tak kuasa kitu pek ieu inventarisna. Moal sarubaka bisa ngangkat ieu gada lintang ti eyang jeung hidup. Gerak tarima pikeun bekal lumampah ngababad alas amr. Ieu. Matur nuwun dewa. Bra, aku si bawa. Pek. Nuwun. Matur nuwun. Ya. Tara loba omong. Nuhun init. Luar biasa eta budak. Kuat pisan maksudnya sadan bari budak ngora. Ieu. Da ayeuna mah urang geus bebas tugas hayu urang mulang di kasawarga. Iya, padahal Bapak. Batara Indra sejam mulih kasawarga Maniloka. Iya. Aturan, kulang kana
Sabat Dewi di Pangeran, sabat Dewi di Pangeran. Nyimpen barang di petian, di cana kapak kidulan ibu aja nining. Berjuang mati-matian karena nyerken pakubu medmek keadilan. Mun lepat silidang dosa sangkan jantan sauyunan sauyunan Korosa Paji Sidik Kacan tarabihan ibu hajah nining Allah dakawongan tarabihan kaawonan sing luyu sabilulungan urang pasewakan sing luyu sabilulungan melaksa kapalin tangan babaleran pangalusna sanaos di kantun mulang kasayang muamusna kasayang pong perang di lukur gunung Saudi anak penangan abdi melangkan upundung kamana neangan anak kamana mah Pak Haji Andun kamana